Sampurasun wargi sedayana patepang deui sareng channelna Baraya SGP atuh masih kene dina wayang golek atanapi seni budaya wayang golek. Ayeuna masih kene judulna nyaeta Sang Hyang Sukma Wisesa anu disanggakeun ku Kidalang almarhum Abah Asep Sunandar Sunaria sareng juru silena nyaeta Ibu Iyar Wiyarsih. Ayeuna tos lebet ka bagian katilu kangge wargi sedayana anu mika cinta sareng mika deudeuh kana seni wayang golek ti Giri Harja. Tilu sumangga wilujeng ngadangukeun. Carios di Pusir Daya Indra Prahasta Nagara Amarta. Rasi Pemayana mimpin sejumlah para Kurawa. Bundirangan dika. Syukur bagja kumayangan sakabeh anak ama anu gede anu leutik anger citraksa dumadak saparto marmo berupa citra somat citra ida poma wikata poma wikata jaya wikata oge aswatama anak ama yap kadari kahararepun ana maka jadi belakuk si wong laki Pino damel putra Aswatama ngahaturakeun semua bukti ku heunyuk Kangjeng Rama. Nuhun kasep Aswatama bageur urang aring nuhun. Ti kaula jaya wikata ngahaturakeun semua bukti ku heunyuk Maha Guru manawi. Nuhun. Juragannya. Juragan Cit. Ngahaturakeun semua bukti ku heunyuk salira panjenengan Maha Guru Resi Kombayana. Ana teteh ngomong ti kawas lain ka guru we doraka teteh. Mata kapahui teteh. Sanos ipir bados oge teu kantun. Hak nuhun Citra Som hak syukur. Teu pinu damel naon. Oke ya. Ku ayeuna hasil operasi urang. Hasil tatanen rakyat anu geus kararumpul, anu geus kumpul ieu sok bagi-bagi. Tiap-tiap kareta langsung bawa ke negara Astina. Iya. Sakit itu kesimpulan. Oke. Saharayat anu ngabantah sakaliguskeun abuskeun ka Obang. Sanajan tentara oge tentara negara Marta. Di mana aya nu teu satuju kana maksud urang kieu yakin cangkalak kerem paehan. Kapan katurug-turug saminggu nu geus kaliwat si Abimanyu anu ngaku-ngaku pendekar Gunung Saptarengga make baju saules hideung kawas nu heueuh we aya kawani kawas nu heueuh we aya tanaga gede aya datang sorangan namanya pasti we kojor teh si bangsat anu ayeuna gede kerem ai kitu kumaha tu kaputusan si Abimanyu ayeuna tah wayana si Abimanyu geus beunang ayeuna sabab si Abimanyu teh anakna Panawa anu Panawa kiwari keur dihukuman di alas kamya ka 13 tahun biheung hirup ka si bangsat. Ai si Abimanyu teh nyatana anak Panawa, ai Panawa teh kena istilah anu natrat kena lara ora kena pati. Beunang dialah rarana patina tara beunang. Jadi yakin atuh si Abimanyu ayeuna kudu dipaehan sakaligus samemeh urang balik ka nagara Astina. Si Abimanyu kudu dikaluarkeun tina obak bawa ka dieu kudu dipaehan ta si bangsat. Sekaligus ulah make jeung dihirupan tas si dolim tas si murka tas si biadab tas si jahanam tibalan iya sok itu keluarkeun obakna buka keluarkeun si Abimanyu sahubungan sareng tugas ti Anger Prabu Sang Hyang Jayadharma anu jadi wakil Prabu Sudana anu ngancik di negara Marta ieu tetep si Abimanyu kudu dipaehan sok eta Aswatama cokot timbalan
Abimanyu dikeluarkeun tina obak hingga dikelek dibebetkeun payudon para Kurawa sadaya. Ya wis kena bikin pinasti mapak bayak kena lara kena lara ampun eyang nah atuna make kalangkang kolongkong kadieu bangsat sadaya-daya eyang Royor siap Royor gede hulu cuman taka jahanam ampun paralun kasuhun meninggalkan ka pamrih eyang Inal sandi kaula maksad nyangakeun sadaya-daya suku genteng blokeun beheung tangar tekekeun eyang ampun eyang sok mewe ka jeung sieu diri dihimpinasti hinggang kana tutulisan mau benak tungara bae nah hukum mulah di mana nu mawikeun nya kadang hirup katungkul ku bingung badan teh tambah tungara tambah tungara Abimanyu kaula nun eyang gara tangah sia kaluhur gara tungkul kana nyukut gara samat inung bapa tegerakeun kategaan pae diputuskeun sia riwayat ayeuna sadaya-daya eyang yangakeun eyang yangakeun kaula tibatan kaula kiruk tigang gayong kieu leuwih kade ancur jadi lebu ngabelaan rakyat anu dirurujit ku para uas sadaya anu dipimpin ku eyang si bangsa tudang tuding sia sareng ngabela kahormatan Kangjeng Rama anu kiwari nandangan hukuman 13 tahun di alas kamiaka eyang ari wisit abdi dibentenkeun tinu sanes beuti nyeri hate bae da wisit naon garana anu mawi diwila-wila kepan abdi tunggal makhluk tunggal umatu kawasa orang kari takdir tekengin diulang-ulang kumelar di alam rame tewaleh kengin kecobaan cuma prakana kadar kudrati Gusti yang bayak kena lara
prarai kiwat dengan dening Sutrajinga wala salin sumamda ya napi ka biji getih samewe mau dipercaya ku aing mau dianggap kawas nu heueuh mewe dilali abeh dipikarunya henteu aing mah sia atuh naha make kalangkang kolongkong ka dieu kapan sih kita negara marta teh geus dihaku Kurawa puguh gawat dar dibelaan dek belaan rakyat pan sidik rakyat negara Astina rakyat urang Kurawa negara urang Kurawa hasil tina main dadu dar make kalangkang kolongkong kawas nu heueuh aya kawani sasaroh kojor teh kitu teh marukana kumaha ai ka di Jaya Aswatama jurus ngaruntui 7 teh di Aswatama aya teh sadaya-daya mangga wae geura pateni maha ieu atuh teh mah sok cabut ke payan abdi maju kawula nun ua gerak-gerakeun kategaan paeh awak maneh sadaya-daya yang ngakeun wa kaulat ngucapkeun tega pati ilang dunya sawarga gunawi ayu papatan pada perlayat sang bulan 14 tegeuneuh sareng temaleukmut Balungbang timur jalan gede Sasapuan wa nyangakeun wa jeung tibatan kaula paeh ku panyakit leuwih kade paeh wayana memperjuangkeun nagara katut masyarakat anu dirulujit nu biru sakuanyeun bangsat satu tiringanon dipaehan ku aing mangga wa ananing pinasti kersahian tumampara barang Abimanyu bade dipateni gadak-gadak bumi gunyilang ganyeling anu taya papadana sing horeng aya 2 pendekar anu muncul tina bumi hingga amuk-amukan di satengahing kota negara Amartapura. Aduh. Ya tenangnya. Tingali aya 2 urang jalma anu dibengker ku walun. Mana itu? Ya. Kaulah Kang. Tingali itu Abimanyu belaan. Ya, amuk. Sadayana urang-urang Kurawa bubar kata urang diamuk anu ngulon anu ngetan anu ngidu anu ngaler. Inyar si Komayana lumpat ka pagelaran Jawi maksud laporan ka Sang Hyang Jaya Dharma. Abimanyu adi akang disangka ieu akang. Aduh ieu teh saha? Ieu akang ulah cekcok ieu akang ti lapisan bumi kaopat ieu. Akangan Preja. Teu pino. Ieu akang Jakarta Wangi. Aduh Bagjati nemenan nuhun kaula nuhun. Aduh cilaka anger cilaka. Out. Aya naon paman? Aduh taraku ningakeun. Hadenge aya nu cing jari pating karo ceak. Aya teh aya naon coba blak-blakan paman guru si Komayana. Aduh, cilaka anger. Aya naon tingali. Anu ngabecir wae aya nu ngulon ngetan ngidung ngaler aya naon paman. Ieu kaulah Sang Hyang Jaya Dharma. Bejaan aya kajadian naon? Aya kajadian. Aduh
ningakeun tipun Mang Anger langkung tipayeun paralun maklum anu kasuhun waninggali anu kapamre kampura anu di teda ya aya naon nu ningakeun si Abimanyu barang bade dipateni tah si Careuh nah atuh teh diduga-duga sendi kira-kira ieu tingali Mang leungeun tepi ka kieu tepi ka marengkel kieu ya kapan eta mah paman ti tadina anya ti tadina ceuk Mang oge nya nu ningakeun si Abimanyu barang bade dipateni kinga muncul dua urang jalma anu dibengker ku walun dina tongongna ditulisan make jeung aya gambar tangkorak sagala teh si bangsat tanah bahaya amuk-amukan tingali itu Kurawa aya nu potong cuurna aya nu potong sikuna aya oge anu rumpung ceulina aya oge nu ngaburusut bujurna oge aya itu cenah oge mana itu tingali haling sahaya karena hinggang bakal mutusakan juara gereh ke Jawa Hayang Sun wong Jawa saha buat dibejakeun ngaran aing dipayahan maneh ya bejakeun ngaran maneh bisa sategesna kaula pembela Abimanyu sategesna kaula pembela rakyat sategesna kaula pembela negara anu dirujit ku ajeun anu ruksak ku ajeun temahna negara loba nu rakyat loba nu muligir rakyat loba nu dahar sampe jeung sajabana dilantarankeun harta kakayaan digonol ku Andika si pengkhianat si pengecut binatang bangsat bidang iya lalek iya peakeun kunyuk rasakeun pembalasan ya karasa jahanam aduh ampun aya sia kunyuk teh lumpat ka hanap ya benang leuleus sia bangsat iya saurang deui bangsat iya aduh ampun Sang Hyang Jayadharma modar bangsat dinasti tersayang tumampara dua urang satria dua urang pendekar parantos kacang kalak deui bae daya sanes lintang ti anterja mewah Jakatawang pembela Abimanyu karasa jahanam nah aduh sugan teh saha we si bangsat si horeng turunan oraya kaduwet teh kunyuk si anterja jeung si Jakatawang aduh teu pino eyang entang make nyebut eyang teh boga incu oraya ing bangsat sadaya-daya hukum abuskeun ka panjara tiluanana jeung si Abimanyu abuskeun deui ya abuskeun deui si kunyuk di panjara janten tiluan satria anu ditawan koceak tengek diborogot kayanana itu di negara Amarta anger Sang Hyang Jayadharma ieu paman atuh dapun Mang mah ieu teh sanes kirang sono kulantaran bade ngabantun itu harta kekayaan hasil operasi enjing-enjing tadi bade langsung dibantun ka nagara Astina kitu utusan Mahaprabu Sudana teu pino paman atuh da engke rupina sapalih-palih we Kurawa manu ngajagi wengi kalayan percanten ka Sri Rajeng Anger reki engke wengi mah dijagi ku bala tentara diu ya memang kadewe ngawiat itu tawanan bisi ngencar ta si bangsat Kedah sayogi teu pino tak wahaya teu permios bae pun mangina waktos ieu maksud mangsul
Oke mangkade prihatna jeung hati-hati bisi aya kajadian deui anu teu pikarep kalayan nguningakeun naon paman si Gatot Kaca can katinggal kumang komo si eta mah leuwih jahat si jurig leuwih jahat mah si Careuk cilimit pisan di sokalima ge teh kaurna gahayam ceuk mang oge taku eta si bangsat ieu teu pino paman oge mangkade sakali deui si Antreja si Jakarta nang Sabi Manyu ai saena mah di abusan es geura ka itu ka lebet tabanan keun cenah ngahod-hod ta si Careuk cenah ngahod-hod ta si bangsat teu pino paman tah sakitu we permios atuh mang ya teu pino paman sadayana anu parantos lumampah ka nagara astina nyanak harta kakayaan gantos awinul siteng kawih ingkang nata wau kosapa hocapawon tening ditapel wates nagara Amartapura di alas pinggandingat salah utawi di marga sopana marga jalan sopana alas pinggandingat salah Raden Gatot Kaca kairing Semar Astra Jingga Dawala anu parantos dibengker ku walun teu mangrupa jelema Astra Jingga mah di pengkeunana di gambaran senyata langir bodas layan ngaku-ngaku pendekar kuhak kena gorowong sapemedali pun Raden Gatot Kaca medal katia awal dan tunggal wah geus rada poek rep-repan hayuk dan tatan-tatan udah kalem teuing Gatot Kaca pringgandani keur gagah katambi sakti teman-teman bati bumelana kanagari anu disebut perwira pahlawan pembela nusa satria nulan bangsa benteng babanteng nagara
Semar Astra Jingga Dawala ya Abdi ya si Backman nya mangka priatna jeung hati-hati sabab ieu geus nepi ka tapel wates nagara amarta ulah sungkan manarek bebela ulah dibarengan ku arajeng subaha tangtukeun nasib toh pati jiwa raga heh nyawa kadikeun kaslametan nagara bangsa katut agama oge pikeun nyokot anu jadi dulur awajiban manusia jeung dulur jauh silih tepungan angang silih teyang gering silih baran paeh silih rasanan lamun salah silih benerkeun kawajiban antara dulur jeung baraya bujeng hingga dulur jeung baraya dalah jeung tatangga jeung deungeun-deungeun ieu geus jadi kawajiban manusia oge mangrupakeun hiji iman ka Gusti nu kagungan anjeun jeung kami laras yap ditunggu di sakali deui tadi kula geus amanat ka sajumlah aparatur nagara pinggandani yen keamanan bantukeun sabab keamanan teu cukup ku para pangagung wungkul keamanan teu cukup ku Hansip Wandra tapi tanpa partisipasi tanpa bala bantuan ti rakyat sajumlah tanpa bisa ngamarkeun diri masing-masing pamohalan ngahonta nagara subur makmur kemari pahlon Cinawi aman santosa bisa laksana samohon ini udah terang berjuang di medan perang jadu mundur ngandar jangjang jadu mundur ngandar jangjang ngayunan musuh nuturan oh iya amuing cu cik eureun heula sakedeung hah nya kitu cu ieu teh kapan sareupna bageur oh kitu hitung-hitung nu simpena waktu deui teh cu oh ai kami madamu amilu ieu teh ka kota Majang ari kumaha dek di kumaha di awakanana atuh ai lain oh mohon da puguh geus cut ka hareup heureut lengkah kolot mah lecu mohon kitu kuasa tah tuku kituna dewek mereka jurungkeun doa we ka akang silaing dek masrahkeun doa yen akang silaing rek nyingkilkeun baju leungeunkeun sakatuhu duanana dek nebus kana naon nu paha kapihatinan rakyat anu 2 tahun lilana disiksa kurang-kurang Kurawa geus 4 kali panen deui teh teu kabagean we rakyat teh cu ha nya kitu nya mos we untung we katumaritis macan kasrang da atuh ku hal ieu mentah supaya ka akang silaing tatan-tatan kitu ti kiwari sanajan pangkat RT saacan kudu kitu nyingkilkeun baju leungeunkeun sakatuhu demi nagara bangsa katut agama keke bageur keke